Hai sahabat, kita akan ke sana sahabat ya, sama si abahnya juga. Mana abah? Gampangnya kan itu, kadang-kadang Oh, mohon wios bah. geranam. Mohon abah wios lah abah. Ayah ada tuh si Amang itu abah. Wah si Amang itu. Mohon. Takadinya tak. Mohon. Abah, mohon wios tuh abdi kan itulahnya. Mohon maksana. Mohon nakin abdi di wedi ka dieu. Nitip motor abah. Mangga. Mohon. Ayo sahabat ya, kita ke sana sahabat ya. Sahabat, si abahnya nggak bisa dibawa ya. Kasihan. Karena sudah tua juga. Waduh. Sahabat. Si abahnya lagi ngapain ya sahabat ya? Kita lihat aja dulu sahabat. Assalamualaikum. Pak, waduh nuju iya nyana ngalal mah. Aduh. Mangan wae ka dieu. Mohon, aduh abah ieu naon ieu nya. Naon itu ngatos ngedudukan naon? Itu eta tunggu ieu Tunggu. Oh, mohon. Ada kadinya. Mohon hayang ningali ka dinya abdi teh. Teu sawi teh ka dinya. Teu sawios. Mangga. Moal naon meureun nya? Teu maksudna bisi kumaha onam gitu. Ari sakedah nama. Ternyata lah Kumaha? kumanya. Kedah nama kedah ka Mang Sarudin heula. Kuncenanya. Sekedah nama. Teu Sanudin ka Dadan. Mohon nya kan tebihnya tapi nanti kan mah. Kumaha di abdi teh terang deui nya tah. Kedah nama aya teh ieu mah ieu mah mana meureun aya ukur amang-amang. Abah teh kan nabi mah hayang ningali hungkul lah gitu. Tebih teh dia mah. Apa kau nama? Tak gini aja jalannya. Mohon. Langsung. Iya. Si abah ieu pami eta tiasan teu? Biasa ya. Kunaon? Sieun? Lah? Oh, asal surang dia hari ieu mah. Oh, asal urang mana tuh? Urang Cigodeg asalna. Oh. Dengar kada di dieu nanya ta. Mohon ya. Amana nama ai kur ningali-ningali hungkul. Mohon maksudna hayang ningali we kita abdi. Mun kitu bade aya maksud nu sana. Oh, ari maksan mah gaduh abdi teh. Maksana hayang ningali we maksana nama gitu abdi. Asal bina tinggal tingali. Oh, henteu mainan abdi mah hayang ningali we kitu lain cenah. Saya gaduh. Eta moal saurna kitu oge kan. Oh. Eta ai kadah nama ka Sanudin heula. Oh, mohon. Eta. Juru kuncina mah nya. Teh ka Sanudin ka Dadan, da teu aya pan kapukura adigana di dieu teh. Oh, di dieu teh. Oh. Eta besok dijah jeje teh kitu. Oh. Nah, kadang kabeh abdi keur damel di dieu tah. Di sawah ieu tongo. Mohon. Aya aja teh Wasanudin. Di mana aja teh? Eta teh ngajejekeun eta kana hilang. Oh. Kurang mana ari teh urang Jakarta. Oh, di Jakarta we tebihnya. Dia ada sore sih aja teh di dieu mah di Oh, bumi di dieu mah. Jarang teh lah kitunya ari teh. Oh. We saurna gitu. Saurna gitu nya. Sok ieu kakatangen pan ieu. Sok damel di dieu nya teh kumpul. Mohon. Ari eta mah mau ai bade ningali sih gitu. Mohon yang ningali we kita abdi malah gitu nya kadenya. Kan ulah saur bejana we katingali ti luhur ti ditu. Naon si abdi teh itu teh? Ieu teh aya jalan ka dieu. Sanes eta anu bodas eta naonnya? Mana? Anu eta pale dinya geuningan. Anu paling dia. Mohon aya temokan batunya itu teh. Batu kayak tembok. Batu tapi Batu geus bertiga tah ningti. oh kos kieu. Mohon. Oh. Ari bodas teh kan anu sapalih mah jukutannya. Mohon. Ieu pan nu kapoe mah geuning ieu kieu geuning. Oh, ya gitu kos kieu meureun. Aya peuteuy tanya, aya peuteuy geuning paling ditu teh aya peuteuy. Mohon. Tah. Aya paling nu kabeh dinya. Oh, nu Eta ka aya kiri. peuteuy pokona aya Ah. jalanna sok jalan teh ka eta kitu rada bala ya. Heeh. Moal aya teh aya teh eta mah kitu lamun Sanes. ngawengi gitu moal. Bener kitu eta. Oh. Tanya lah nyata kumaha nya. Ngawas Ya. sana ieu gitu. Oh, udah pastilah. Saurna gitu. Heeh. Sanudin saderek abdi teh serius. Oh, saderek itu tehnya. Oh, itu sahabat katanya masih saudaranya juga ya sama Abah Kuncennya gitu. Oh. Tapi ari nu maksud ieu nu kayu teh sok naon wae cenah nya? Adi di dieu mah suur. Ya meureunnan sok taram-tarame gitu. Saurna kitu ge nya. Oh. Ari ieu mah kana naon-naon oge. Oh, di dieu mah gitu nya. Dianteur saperti cara ceringin kurung.
Oh, seperti makam caringin kurung teh. Ya, gitu, Gua misalnya caring. tadi itu, mah. Oh, iya tehnya. Bangun sahurna gitu. Hmm. Sahurna cenah. Hmm. Jadi ya mah anak naone lah gitu sakuno dipitohoyong kurang. Insya Allah, Tebih mah insyaallah Oh. yang penting daek sare. Oh, di dia gitu nya. Hari salio. Ya jalan syariat lah intinya nama Jalan gitu nya. syariat gitu mah. Hmm. Jadi seperti cara caringin kurung, caringin kurungan kan geuning ngawungi teh nya ngawungi siang kan araya, ari Oh. kan teu aya di masuk ukuran ieu geuning tebih dan caket mah jarang-jarang teh. Mohon. Kalau mau teh cenanya. Seseueurna lamun ti dieu mah ka ditu nya eta. Ka mana? Caringin kurung. Oh, nu ti dia teh. Di dieu teh. Anu ti itu ke dia. Oh. Oh, jadi bolak-balik teh. Nah, di dieu mah seseueurna ti Jakarta, ti Bandung gitu. Oh, ke dia mah nya. Kabarnya teh aya duaan tah. Biasa bahasa Sunda teh dah. Oh, nya. Biasa nudin ge ku ieu di eta anak. Mohon. Eta aya ibadah amang-amang mah bisa mendengar. Mohon abdi nyuhun izin panginten bapaknya di si bapak. Mun soalnya kan abdi teh terang panginten teh kitu juru kuncina di dieu di lokasi ieu. Tah Teh lamun bade ka Cibodeh. Sanudin kan ditu aya gesekan. Nya. Nu di payun teh di perapatan. Tah, eta dinya pada malan abi. Mohon. Di dinya kan. Digesekan? Oh. Mohon. Aya parapatan gini nya. Mohon. Lebat di aspal gini nya. Tah, cuma aya gesekan di lebat. Mohon. Naroskeun dinya mungkin kina kitu nya. Mohon. Bade ngawongi naroskeun lagi nya. Oh, siap tuh sama. Barusan ada penjelasan juga dari bapak ini juga ya. Ari ieu mah seperti kan seperti ada dukun-dukun gitu kan ya. Ai dukun malah biasa ada orang lewas gitu nya. Tadi oke tadi. Oh, di antasannya yang kemarin. Ya abdi pamika ditu mah naon teh? Ah juga ya eta mah teh. Kita malar eta. Daripada ningali sih. Ningali heung ningali lah kitu. Henteu poin teh teh yang kali teh dianteur. Anget. Lain hampir 2 usum meureun di dia teh can pernah kuring nya tah. Hayang jajab cenah teu sangem abi. Oh, nya. Teu sangem cenah ka hiji urang sana urang dieu. Siap lah mohon atur nuhun wios abdi ka ditu hayang ningali hungkul lah kita abdi mah nya. Mohon. Ngan sa teh acan aku mah meureuh ari ayeuna mah meureunan Jaruminang arta sa memehna. Mohon. Urang kanalian. Biasa cara urang ka bumi lah. Oh, mohon lah atuh lah kitu nama. Gitu tuh. Salah hukum Jadi intena nama urang ulah ya. garoka lah kitu intena namanya. Ya meureun sopan santun oge meureun. Di mana dia? Abdi di Jamal tadinya. Mohon. Mohon lah sok di eta. Mohon, siap hatur nuhun informasi nanya. Mohon doakeun ka di Doakeun lah. MTS UID gitu. Pahun. Sana saya teh teh. Hol gitu. Wah, Mohon manganya. mohon mangga. Aduh, selamat. Sini si bapaknya enggak mau ya katanya ya. Soalnya, aduh, mungkin penasaran lagi. Ayolah kita ke sana sama. Naon? Oh, sahabat. Jalan oge kerja oge ya, sahabat ya. Kemana nya, euy? Hadiah meureun. Heeh, hadiah. Kamana cenah euy? Oh, nanya. Kawanan rong euy. Hadiah meureun euy. Apa jalanna euy? Oh, ini mah bukan ya, sahabat ya. Sahabat. Oh iya, orang tadi yuk. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Oh, jadi dia murah dapat ya.
Jadi maksud gua apa namanya? Oh mungkin iya oke saja. Aduh, tapi kalau ya oke itu sahabat. Oh sahabat di sini pohonnya besar ya, besar tuh sahabat. Ya, tuh. Saya kurang paham juga sahabat. Jadi maksud guanya itu di mana? Di mana ya? Kita lihat ke sana dulu sahabat. Oh, agak capek. Banyak. Sahabat. Saya kurang apa namanya? Kurang tahu banget ya sahabatnya. Karena saya nggak bawa pemandu. Aduh. Mananya? Hah? Iya. Nomornya matak di pelangan oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jadi di sini mungkin sahabat ya. Tuh. Buat apa namanya? Buat semedi juga katanya di sini tuh. Batunya buset sahabat. Ya. Oh iya sahabat di sini ya. Buat semedi itu ada tikar juga ya sahabat ya. Oh, wah. Oh, ke atas juga sahabat ya. Tuh ke sana tuh. Wih. Kita akan ekspor ke sana lagi sahabat ya. Oh itu. Ya, ada. Kita lihat ke sini sahabat ya. Capek euy. Kesini juga sahabat masih ada ya. Tuh. Tuh sahabat. Di sini batunya besar-besar buset dah sahabat. Ya. Tuh. Tuh batu besar. Apakah di sini juga sahabat? Ya. Tuh soalnya di sini ada lubang. Ada lubang ke sana ya sahabat ya. Tuh. Tuh. Ini di atas sahabat ya, tuh. Di sini dekat pemukiman warga juga sahabat ya. Kita lihat lagi ke sini sahabat. Itu akarnya juga sahabat ya. Pada akar. Wih, mantap lah. Tuh. Tuh. Kita lihat lagi ke sini sahabat.
Wih, mantap banget ya batunya tuh. Tuh. Mungkin ini sahabat ya yang terlihat dari atas tadi. Di sini apa ya? Saya juga kurang begitu paham. Di sini batunya. Tuh kayak diukir sahabat ya. Batunya juga tuh. Kayak diukir tuh. Mantap tuh sahabat ya. Tuh, mantap ya sahabat ya. Nah kalau misalkan sahabatnya mau pelosok mau datang ke sini, silahkan ya. Di sini tidak ada apa namanya, tidak ada larangan. Melainkan kita harus ya minta izin dulu lah sama juru kunci. Kalau bahasa kampungnya itu kuncen ya. Tuh, sahabat. Mantap ya sahabat. Di sini itu dipenuhi sama pepohonan sahabat ya. Banyak pohon-pohon. Lain itu naonnya. Jadi itu di situ meureun tadinya. Tempatnya namanya. Soalnya ya sama koge di situ. Sahabat. Di sini banyak tanah ya sahabat ya. Tuh. Aduh, kayak asup aja jerot jadi nama. Aku jerot liang itu. Kan sieun. Heeh. Masih mau bisa balik deui guys ya. Ya, sahabat. Begini cukup sahabat ya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.